lembur salah lembur ear sadesa di lembur Cihanjuang aya nu tilelep di walungan Cisadane. Sabaraha urang budak umur ulasan tahun nu keur anteng ngarojay bet kudu aya nu cilaka. Si Salim nu katibanan ku papaitna manehna jadi wadal leuwih Cisadane. Nu ngarojay teh barudak nu keur marejeehna barangor kabehanana 8 urang nu tos ngurek di sawah. Tengah poe ereng-erengan tuluy tarurun ka walungan hayang ngojay micieun kesang jeung pang-pang nama teu kuat ku moreretna poe. Ku kolot-kolotna barudak teh geus diomat-omatan ulah wani-wani ngojay di walungan Cisadane nu kacida sangetna. Tapi bubuhan barudak leutik teu apal di kakolotan teu ngagugu kana panyaram kolot. Kaayaan kacida bayunjangna ningali dilebakeun sawah aya walungan nu genyas pemikir panjang deui. Barudak nu keur aranteng ngarojay teu ngeuh yen si Salim geus leungit heureuy gerah di walungan silih simbeuh jeung pating jorowok. Temponan balik kakara maranehna ngeuh aya nu leungit. Komo barang ningali aya baju sasetel ngalumbuk can aya nu make mah. Mimitina mah teu nyangka si Salim leungit meureun keur kahampangan di hilir. Tapi barang diaprak boh ka hilir boh ka girang boleh teu aya laratanana. Geus ditutungguan teu keneh balik mah barudak langsung birat ka lembur ngabejaan kolot-kolot. Lurah Abo nu dibejaan langsung mere instruksi ka RT pikeun ngumumkeun kana pangeras suara. Sakabeh urang lembur kudu ngilu neangan si Salim nu leungit. Teu kudu ngadaguan lila. Urang lembur tamplok kabeh ka leuwih Cisadane. Leuwih diteleuman, hilir jeung kagirang diaprak ku sarerea tapi weleh si Salim teu kapanggih laratanana. Ari barudak sok gagabah pugu ieu leuwih teh disangetkeun ku keukeuh wani-wani ngojayan. Kolot wae rarempodan mun parang meuntas sesakna ieu kalah diojayan. Lurah Abo semuk kulutus bari tuluy gek dina batu ning hareupan sasak Cisadane. Dina walunganana masih keneh ka tembong aya nu neuleuman leuwih pilih genti neangan si Salim. Barudak lalangar wungkul eta mah nya si Salim deui nu sok ngaluluguan teu benerna teh. Eta oge ceuk katerangan barudak basa ditalekan hiji-hiji si Salim nu keukeuh ngajakan ngojay teh. Ceuk RT seblu Belila jol aki ohan ti hilir paromana siga nu kuciwa. Tuluy gek milu diuk deukeut Lurah Abo. Tah geuning aya ki ohan. Ceuk RT seblu. Tah Palurah. Ki ohan anu apa kana sangetna ieu leuwih. Cing ki hayang apa nu sacerewelena pangna ieu leuwih disangetkeun. Ngajurig naon wageuna. Ceuk Lurah Abo bari tuluy sedakep nying hareup ka kiohan. Baheula mun kawenehan nu meuntas sasak Cisadane sok remen ningali samak ngampar dina batu damprak itu. Kituna teh bari nuduhkeun kana batu damprak nu ayeuna diriung ku jelema nu keur nareuleuman neangan jasad si Salim. Osok oge ka tembong dina sisi leuwih nu deet ngampar samak bubuhan caina helang. Lurah jeung RT seblu tuluy nyised diukna ngadeuketan kiohan. Tapi aki mah ngalaman pisan. Aki sorangan ampir-ampiran jadi wadal di leuwih. Harita aki keur ngarit lantaran ngelot balik pas sore. Pas ngaliwat sasak Cisadane dina batu damprak kaciri aya samak. Aki diri dipohokeun kana kasangetan ieu leuwih. Komo barang ningali samak ngampar dina batu damprak mah kabita we nu aya. Beukeur mah di imah teh samak geus ruksak. Dina pikiran teh meureun samak nu keur dipoe kabawa palid ti girang. Langsung tutulubun bari ngecakeun karung dukut. Ngan barang antol kana samak kaciri samak teh siga nu hiru. Jeung rek ngabuleun leungeun nyaho kitu mah geus teu mikir panjang deui
langsung ngabrang-bang lumpat cul kana jukut ngabing brit kalemburkeun nepi di lembur langsung teu inget di bumi alam. Terus kumaha ki? Cek Lurah Abo siga nu panasaran. Saterus nama ieu leuwih beuki sanget tapi teu saeutik oge urang lembur nu nyebutkeun majarkeun aki gede wadul jijeunan. Tapi nda aki mah teu nginjem ceuli jeung teu nginjem panon estu kaalaman ku sorangan kalawan ampir-ampiran jadi korbana. Meureun mun aki kaleled mah ieu leuwih teh dingaranan leuwih ohan. Kituna teh bari dituntungan ku seuri. Nah mah mun nu geus kabawa kana cai mah sarua geus teu nyawaan. Aya nu nyebutkeun dibawa kana liangna nu ngajalur ka laut. Jasad jelema nu beunang kaleled ku lulun samak teh tuluy dibawa ka laut pikeun disebakeun kana ngageugeuh laut kidul. Aki Ohan nuluykeun caritana. Terus kumaha deui ki? Lurah jeung RT meh bareng. Ayeuna mah tong wakaloba ngobrol. Urang kudu buru-buru neangan saha nu wani neuleuman ieu leuwih engke peuting sosoranganan. Cek Ohan bari ngareret Lurah jeung RT. Nu direret ukur silih pelong tina paromana oge geus kateguh eueuh nu daek. Nah, bat kudu ti peuting ki. Jeung naha deui bat kudu neuleuman sosoranganan. Kuriak nu neatek neangan kalahkah jadi wadal oge. RT sebelu bangun penasaran. Hus, tong sompral sia. Ki Ohan ngagebes. Ari urusan jeung nu kitu mah kudu ditarekahanana ti peuting, mangsa alam sepi jempling. Pameulina memang kitu, ari hayang jasad kabawa deui mah. Beres kitu mah tuluy wae Lurah Abo neangan pijalmaeun nu daek neuleuman leuwih engke peuting. Loba nu teu sanggup barana ieu teuing cenah kudu teuleum sosoranganan di leuwih nu geus puguh aya jurigan. Aya lulun samak nu ti beurangna geus ngalawadal. Tapi ari disaliksi ka unggal lembur mah teu burung aya nu sanggup. Jang Ahmad putra Ustad Bawan teueuh palika nu daek teh. Jang Ahmad tuluy ngajak Lurah jeung Ki Ohan sangkan nganteur kalawan di papadonan tong ngaguruh. Malah inditna ge kudu mopoek cenah. Sanepina disasak tuluy Jang Ahmad papadon ka Lurah Abo jeung Ki Ohan. Keun tong hariwang mun salila 40 menit kuring teu mucung deui. Hartina kuring geus sasab di leuwih kabawa ka laut atawa ka alam siluman. Tong dijieun ibur, isuk-isuk teangan we jasad kuring di leuwih. Mun teu kapanggih oge tong ibur, kuring pasti balik deui. Kitu papadona teh. Rada ngagebeg oge Lurah Abo jeung Ki Ohan ngadenge nu di papadonan kitu mah. Tapi teu bisa majar kumaha, duanana ukur bisa ngaheueuhkeun ku unggeuh. Jang Ahmad tuluy rencepan turun tina sasak apai batu. Nepi dina batu damprak tuluy ka tembong ngajengjen salila-lila. Tayuhna mah keur mapatkeun doa atawa meureun jampe pamake palika. Da sidik akina teh baheula mah palika kawentar. Geus kitu mah lep we teuleum. Dan oge 20 menit Jang Ahmad geus kaciri hanyat. Tuluy muru kana nungguan. Kumaha Jang? Ceuk Lurah Abo hari weus-weus. Wayahna aki atawa Lurah kudu balik ka lembur mentah panitih. Aya budak teh ka tembong sukuna wungkul. Geus dikenyang teu bisa, kudu bari ditojos ku panitih hayang kabawa deui mah. Abi hilap teu mawa, padahal mun aki teh baheula kungsi papadon, tong leupas tina paniti tukang teuleum mah. Pokna Lurah Abo jeung Ki Ohan teu loba tatanya tuluy uyap-ayap kana calana jeung bajuna. Gap Ki Ohan kana kancing bajuna nu kamari lesot, untung kamari teh langsung dipanitihan.
Alah jang, tekulu ka lembur ka jauh-jauh. Ieu kabeneran, di aki aya panitih mah. Can oge Kiohan jeung Lurah Abo sempet nanya keur naon-naonna. Jang Ahmad geus kaburu turun manten. Tuluy lep deui cara tadi. Kalawan teu jajampean ayeuna mah. Teu lila kira-kira 15 menitan aya nu ngaburial, tarik naker. Selang sababaraha menit dicai nu ngaburuk-buk motah pucung heul. Jang Ahmad bari nyekelan layon si Salim. Ieu bantuan mah, Wak. Cek Jang Ahmad bari tuluy hanjat mayang layon. Digawan turun mantuan bari dudag degdeg reuwas jeung kasima. Hayu, geuwat urang tinggalkeun ieu leuwih. Pokna deui bari tuluy haranjat mawa layon ka tembong sareretan ku Lurah jeung Kiohan cai leuwih nu siga ngamuk motah. Tapi hayang nengetan papanjangan, nu puguh mah hayang geura balik nepi ka lembur. Sieun lulun samakna hanjat ka darat. Sabada beres mulasara layon, beres ngurebkeun peuting harita keneh, sawareh karumpul di imah Lurah Abo. Sanggeus rineh mah Jang Ahmad ngobrolkeun muka alamanana. Pas diteleuman ku Jang Ahmad, kaciri deukeut liang di dasar leuwih suku si Salim. Dibetot ku leungeunna kalah beak tanaga jeung ka tembong lelen samakna si garek malikan kanu ngagangguna. Keur kitu tuluy Jang Ahmad inget kana papagah akina mun hayang leupas tina jiretan lelen samak kudu ditojos ku jarum. Kakara bakal leupas. Kulantaran eta cenah palika mah wajib mawa paniti. Salian ti keur ngungkulan nu kitu oge keur ngarasakeun lamun paleng keur teuleum disasabkeun ka laut ka dunya siluman. Tojoskeun eta paniti kana awak sorangan. Lamun teu karasana naon jeung eueuh getihan, eta hartina geus dipastikeun aya dina alam siluman. Sedeng lamun nyeri jeung kaluar getih, eta tandana geus aya deui di dunia nyata. Di sapra kajadian eta, leuwih Cisadane robah ngaranna jadi Leuwih Salim. Urang lembur percaya mun leuwih di ngaranan korban eta leuwih moal deui men tawadal manusa. Salian ti eta oge pikeun pangeling-eling kanu lain yen di eta tempat kungsi aya kajadian Rajapati. Nu tayalian ti si Salim. Kahareupna tangtu kudu ati-ati lamun hincak ka eta tempat. Pamijahan 26 Desember 2013. Direka tina kajadian nyata nu dicaritakeun ku sesepuh di pamijahan. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa katihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.